atanapi kusim abdi dudupi kahormat insyaallah mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala muyakeun sateacana ngalajengkeun kana ieu nyelehkeun sim pribados atanapi sim abdi utami dipayun urang muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala nu parantos maparina nikmat ka urang sadayana terutama nikmat iman sinareng Islam sinareng isana sholawat sinareng salamna mugia urang curahkeun ka panutan alam ka junjunan urang sadayana eta Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilap keluargina Kanjeng Nabi ka para sahabat na Kanjeng Nabi ima sahabat ansor wa ima sahabat muhajirin tabi'in wa tabi'it tabi'in tugu braga urang sadayana salaku anu kamantenan upa mudah-mudahan urang sadayana sing karau ka pangku ka kele kasangke ka qobdo ku syafaat mantena eta syafaatu utma jagad yaumul qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah atuh sim abdi kawakilan nyaeta Umi salerasna mah pun rayi ieu teh nikah teh pedah meureun abdi kasebatkeunana basicnya teh keluar di pasantren biasanya sok di deket Bang mau tidak mau nu ngaranna pernah ngasaan di pasantren panglumpatan itu bahasa panglumpatan bisa tuh bisa kudu gitu bahasa tah sok sanaos kitu da disebatkeun sesepuh mah ente sepuh masih kena anom itu pengerja masih kena anom masih kena kuatin di rumah sok sanaos gitu ada mudah-mudahan atuh sim abdi sejang ngawakili ka pun Umi saurna hoyong panyelehkeun cenah eta adi maneh sakitu bahasana pangaran kolot ka budak mah lain ngaranna teh nyebut teh ujang jang kenapa sok aya bahasa nyebut aa kasep ada pedah kasep mah teu meureun gitu ujang we karena ge urang kampung urang Sunda mah ujang gitu mung mengkahijina sami sapertos tadi saur ayeuna MC sejak silaturahim ka dieu teh abdi ge sami sejak silaturahmi mudah-mudahan atuh silaturahim ieu abdi kalayan sing ditampi ku Saibul ayeuna keluarga mempelai istri sareng nu kadua nama silatul wa'di ieu teh nepangkeun janji yen mingon-mingon ka pengker atanapi sasi-sasi ka pengker terus perjanjian yen dina tanggal ayeuna yang sabaina teh 13 bade acara akad nikah bilih saumpamikeunana janji ieu janten hutang sok aya bahasa al-wa'du teh ari janji itu hutang ta alhamdulillah biasa dongkap rumpaheun atuh ditespong ka urang Cihaur ieu pedah maksad nama sinareng tujuan atuh sim abdi sekeluarga bade ngajajabkeun pun rayi nyaeta hoyong ngalaksanakeun sunnah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam soalna saur makola kanjeng sapertos tadi an nikahu sunnati faman lam ya'man bi sunnati falaysa minni. Masya Allah itu luar biasa. Jadi jalani nu ngewa karena sunnah kanjeng dan umat kami tapi mudah-mudahan ngalaksanakeun akad nikah ieu atuh pun rayi niatan dina hate pun rayi datos niat cenah sejak ibadah rek niat ibadah alhamdulillah hari niat nama ibadah itu mudah-mudahan sing ngajentenkeun aya maslahat di dunia wal akhirah mun masalah kadar airaka mah ngadoakeun we ka rayi teh sing dibabarikeun meuli rezekina sing para yang umur sing nepikeun ka
kakolot nepikeun ka paket rok itu lem cek bahasa kolot teh mah nya. Mudah-mudahan sing kepeti hasil kala buah gitu bahasana. Tah nun jeung ayeuna nu katiluna atuh silatul mal nepungkeun harta saalit-aliteun. Tadi ge ngeukeun ngabandaleut teh eta mah bilih gitu bahasana aya nu kaango sareng teu kaango tuang aya nu katuang sareng nu teu katuang mangga eta masahkeun ka pun besan istri di dieu ulah girang-girang hapunten mung sakitu saaya-ayana mung sakitu kaayaanana gitulah girang-girang hapunten proyek teh seueung jalmi di itu teh berangkat teh bada subuh ngan cenah saur tadi teh kudu oblas seueuh di ka cenah ieu panguliat secanda lahar ngadenya kan gampang dah geus disiapkeun eta mah ku eta atuh jadi kadinya numpatna keun mae eta mah da masalah eta mah pasti dipikiran gitu ku saya gul hajat atanapi ku walimah gitunya tah meureun nepungkeun harta mudah-mudahan harta ieu dicanak ku sim pribados ku sim abdi ku keluarga sim abdi mudah-mudahan sing ngajantenkeun maslahat di dunia wal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh jeung sajabina meureun papatah atuh sim abdi ka pun rayi atuh mudah-mudahan da ieu teh pun rayi teh masih keneh belajar dina masalah tentang ilmuna pilih aya bahasa tradisi di kampung teh sami sareng akhlak atana pedamelan mantena nyuhunkeun di papatahan gitu. Dai masalah ayeuna tolak ilmu mah insyaallah da caket pasantren gitu oge kan bilih di aya dina kakiranganana gitu tetapi nuju tibra atanapi nuju khilaf hoyong pang ngageuingkeun gitu hoyong pang mamatahankeun soalna namina jalmi mapan al insanu mukhtawan lisan sifat poho jeung salah aya ti jalmi pilih sompamikeunana nuju ayeuna poho nuju hilap hoyong pangelingankeun terutami kade ka atuh ayeuna kapun rai ulah pinah cai pinah tampian ari ditu getol tolab ilmu di dieu kedul gitu tah ulah soalna nu memeres ibadah urang sadayana teh memeres ayeuna kahirupan anak naon ibadah teh nyaeta ilmu kabayang lamun urang ibadah teh dengan ilmuna non ibadah teh make ilmuna ya Allahumma karim amaluhu marudatun latut malu pak moal ditarima ku Allah tak kurang paingan saur kanjeng ayeuna ti mimiti gubrag dina kandungan inung urang nepikeun ka liang lahat tolab ilmu teh tak kade ayeuna ka punrai ulah pinah cai pinah tampian salagi masih keneh aya di bumi atanapi di kampung sing tiasa sing daek tolak ilmu Allahumma paksakeun gitu. Allahumma paksakeun amanah ieu mah ti neraka soalna bisa nyalametkeun urang di dunya nyampe ka akhirat teh nyaeta ilmu insyaallah atuh sakitu wae isim pribadoh isim abdi nyangakeun saaya-aya terutama nyangakeun ayeuna pun rai di luhur seusap rambut di handap seusap dampar di tengah saaya-aya eta mangakeun ka pun besan istri nyangakeun saaya-aya insyaallah bahasana ari ayeuna ATM mah nyana alat tusuk manual namanya nah kantun siapkeun becaan we meureun eta mah becek alitna meureun geus siap ari ATM mah da kitu wae kesangakeun nyangakeun kapun besan mung salakadar cuman 3 nu kapasrahkeunana wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kanggo penyerahanana atanapi penyampaianan anu diwakilkeun ku pangersa Ustad masih kene anom alhamdulillah walaupun sedikit simpat padat kalian kahartos urang sadayana pada intina urang tiasa memahami. Hadirin sadayana
penyerahan berarti aya penampian sekaligus di dia pribados wakil daripada calon besan di calon istri baris nampi kana pemasrahan anak nu kahiji silaturahmina mudah-mudahan urang sadayana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala parat di dunia dugi ke akhirat ieu sing janten saksi amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kadua tilu perkara anu tadi dari pribados mah panginten di dieu wakil daripada sahibul gernaka pangarsa moal seueur-seueur pamenta kitu nya di dieu mah alhamdulillah ngalit ngeukeung ngapandalit ngemat-ngemat nyatang pinang lil ka dia balad bade perangnya alhamdulillah cacanakanana seueur pisan da teu sawias-wias teh cacanakan oge ari pribados mah di dieu. Namun ayat 3 aya 5 perkara hiji syarat nikah we nu diarepkeun teh nya syarat nikah anu 5 eta ngan salah sahijina naon nu diarepkeun nyaeta calon panganten pamengket sok upami ayeuna sanaos bari cacanakana seueur ti A sampai ka Z-na dicanak namun jol we jang Ijman Abdurrahmana teu kacanak jigana bubar Pak kotaurannya teu sawias-wias teu cacanakan ge eta mah dianggap banyol heuh nya gae ngan sing hade itu alhamdulillah. Hadirin sanadayana naon sagala rupi sodakohna hajatna mudah-mudahan ieu sing ditampi ku Allah anu neme dipasrahkeun ku calon besan wakil daripada ku pangarsa mudah-mudahan ieu sing aya mangpaatna pribados oge ti dieu sing aya barokahna amin ya Allah ya rabbal. Sakitu ala kadar penampian ngan mudah-mudahan pada intina urang doakeun ku urang sadayana ieu calon panganten aya-ayeuna mah neme calon A nya teu acan sah janten suami istri ngan tenang wae jang Ijman insyaallah mungkin ku pengurus di kantor urusan agama bari disahkeun anjeun janten suami istri nya mudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana mulus rahayu berkah salamet dijauhkeun balahina diparakeun milik rezekina ya Allah dipanjangkeun yuswana kalian dibarokahkeun terutama eta khususna umumna urang sadayana kumpul ngareung di ieu patempatan amin ya Allah ya rabbal. Sakali deui hadirin yang berbahagia urang dilanda musibah ke Allah Subhanahu wa ta'ala nya khairihi wa syarihi alusna gorengna ti Allah sadayana ge urang pasrahkeun deui ka Allah nya ieu panyakit nu aya di Indonesia mudah-mudahan sing engal-engal diangkat ku Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia sakitu ala kadar penampian secara singkat kirang serang langkungna boh bilih jadi secara penampiana kirang tata titi duduga pariyogana agung lumpur jembar hampura anu diteda pribados saparakan sasarimbit sakeluargi di dia nyuhunkeun sihapunten anu saageng-agengna sakitu anu kapihatur ala kadar akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia secara simbolis pemasrahan serah terima kanggo kamamahna kedua belah pihak panganten mangga berdiri tapi kamamahna masing-masing secara simbolis kanggo pemasrahan di payun mangga fotografer aya mangga bilih bade diabadikeun hiji wae Bu bingkisanana parcel nya tadi cepengan ku mamah ti calon besan pameget dipasrahkeun kanggo bismillahirrahmanirrahim Ibu mangga abi nyangakeun secara simbolis mugia Ibu tiasa nampi insyaallah mamah ku abdi ieu ditampi mangga lepas pasrihkeun ka pagar ayu bantos di cepengan pasieun tah parang kurang nah ieu nandakeun ka dedeh ka mumutna leuwih erat